Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ipin Arifin Kaula nikahkan hitep ka putri tegas kaula anu namina Bella Dita Sabila Putri Utami kalayan yang mas kawin 20 gram emas dibayar kontan. Tarima abdi nikah ka Bella Dita Sabila Putri Utami Putri tegas papa kalayan ku mas kawin ku emas 20 gram dibayar kontan. Iya. Alhamdulillah. Jangan Mas Ipin. Parangkos diakad Pin jago. Kadang bela kalayan sah lancar sakumaha anu diharap ku sadayana. Urang doakeun pamugi dua mempelai anu parantos ayeuna ngabentuk rumah tangga yanten sepasang suami istri mugia rumah tanggina aya dina rahmat Allah barakah Allah dijantenkeun rumah tangga anu bahagia mawadah sakinah warahmah oge dipaparin ku Allah turunan nu salih sareng salihah kalebet rumah tangga urang sadayana. Siap. Urang kawinna. Dikir kanu ngaping kanu merah katuyung jurung ka Bandung kana lapan keur disorang asalapan heueuh barang dibuka cukup maning asa kita. Abatari, Abatara, Naga Raja, Abatari, Naga
marwata sunta binyangka diri lir godong sinawurto ya kabunga abah dina danget ieu jeung gedena virus corona gede keneh virus corona tapi kela ibu bapak nembangkeun ieu teh Cep Ipin teh di nasionalna nyaeta juara pengkibot nasional keprok lah atau keprok heula ibu bapak di dia Ipin kerajaan di dia Ipin kerajaan ai mane tutup panci aya di dia jangan aduh Gusti aduh hampura lucu tinggal ada rombongan siapa aduh banyak sekali kau di salah panggungan abah Gusti abah ya urang doa dan kieu-kieu urang teh adilan sok sakajang beda banget dah da kayak selain saja urang doakeun si janten ke abang anda nu sapina mah wadah kadut warung mah kan si jadi sawi kada si jadi sawi ka cai si beton mati kada si beton bahagia alhamdulillah didanget ieu urang rek punya urang papa urang kageun di Cepipin alhamdulillah ieu tepangkeun namina Mang Jack urang sami-sami doakeun Mang Jack panjang umur tapi pondok nafas yang iya dilatih udah ya keduaan di dia teh keduaan jeung saha ka dieu atuh jeung si sayang si kembe bohong si kudan alci aweun nu tinggalkeun kana ka mana nya sok kan teh tinggalkeun ka mana nya pamajikan ka urang majikan batur dari sekarang tapi mama ya kamu lagi di mana mama kela mana si atuh ka mana belah dieu biasa namanya ngariung nasi Abah, Gusti, mana pemajikan? Di kebiasaan, aduh, enggak Abah. Di mana iya? Aduh, Gusti, ketika kamu setuju usia setelah kesini ke ibu-ibu segala Gusti. Waduh, ketika kita itu tak boleh virus corona. Kita
dede. Dia makan aus. Iya. Dia makan aus. Hage deui. Tak deui iya.